ari nonggon teh. Baik. Mas ya. Anjing beres. Duh kamaran nanya nih balanja teh. Diisuk je dulu ya sampai ya kieu can aya nu balanja. Bos saurang-urang acan kumaha engke balanja di ka pasar nu balanja wae mah. Aya nu datang paling nu nganjuk deui. Oh, tante. Meni geulis teh nya. Aduh. Ngangodak naon atuh teh nya? Ini asa amu cuy kitu. Geulisnya abi. Tapi da ieu asa curiga da. Dirinya malah mun bujung teh aya kahayangna. Pasti datang teh rek nganjuknya. Cek saha? Ah, pasti nage. Tapi menang teh. Ya didinya teh utang teh geus gede. Kira-kirana kumaha ngape ke bayarna kumaha teh? Gampang, masalah mayar mah ayeuna nyokot isukan gelunas atuh. Oh, kieu we teh ka digera teh, ka digera. Kumaha Tadi ge. aya naon cing. Ayeuna ku abina teteh keun bayar teh kudu nganyu. Sok teteh hayang naon wae ku abi dipanggieunkeun. Ieu sakedeung deui teh abi teh bakal aya nagih. Tah, ku teteh omat mun ke aya jelema eta nya anu cerewet geuning apaan cerewet eta si Batak. Oh, nu gelo eta. Heeh, tah eta tah. Teteh bejakeun we. Abi keur ka rumah sakit we kitu. Tah alasan naon lah teteh lah. Nya teteh mah beurang dipercaya. Siap, masalah ngabohong mah nomor hiji abdi mah. Tah. Bisa atuh ngabohong kitu mah gampang. Ayeuna ku abi panggilkeun heula kopi we teh nya. Kopi heula. Buruan lah ayeuna ngeuna ku asli we. Tapi omatnya lain tapi omat ya. Omatnya mun eta kumaha we lah carana ngomongna nya. Siap. Buru atuh mun harese. Atuh sakedeung ye. Deui ke datang itu jelemana. Besok ayeuna bari ngopi we, bari ngopi heula. Panggelo-gelonan nu nagih eta mah. Besok ayeuna bari ngopi heula. Cekeuna ku abinya. Iya bae, ngopi gratis jeung kopi sekalian. Sok pokona mah hayang naon wae ge kop nya omatnya. Sok buru tuh, kaburu datang ka dieu. Tuh jelema nu kaburu datang, sok atuh buru geura nyumput. Alas ya heueuh. Itu geus datang ah. Nya abi nyumput heula nya omat. Abi keur ngopi. Duh, bet aya acara Bapak Nagering sagala deh, jabaringan nagihan teh jauh. Itu gitu warung teh. Punten, Mangga. kita ini anak ke mana? Hah, menuju teh aya. Di Mana? rumah sakit. Emang rumah sakit mana? Kela urang tanyakeun nya. Teh. Rumah sakit mana tadi teh? Tapi si eta goblok aing digugukeun. Mah sakit geus dibejaan, tong dibejakeun, sakit geus dibere sagala, tapi anger we dibejakeun jadi we kapanggih abi. Kan urang mah jujur jeleumana aya nu nanyakeun dibejakeun. Bohong ku abi teh nabi jujur, mun kita jujur bohong. karek jujur. Wah, geningan aya ieu bejarkeun ka rumah sakit, kamari nagih ka luar nagreg deui. Hampura teh nya. Iya, deui sarwana deui tukang bohong, daek we. Nah, tadi dia nya nyebutkeun aing supaya kita bohong. Gagabah pisan. Didinya leuwih lagi ya. Naon maksudna? Ya, tenang, kayaknya ku abi dibayar, sakedeung deui sake abi datang dari luar negeri. Mana didinya kaden leuwih ambek tibatan anu nagih. Teuing aing mah. Kadieu siap pisan sok siap pisan ningali. Naon ya Allah? Eta pisan bejakeun sa KRT sia. Dia, ya Allah, Gusti. Siap pisan. Ada salah launan tadi teh. Jika ada launan teh didinya da tari batak mika gubrak ge oge. Naon sia sok naon. Mawe ka puskesmas aya duit ya. Ya. Ah, nya, nang loba mah. Nuhun nya. Udah, jeung di banjur sagala, urang mah pura-pura ieu geus eueuh alasan api-api we pingsan. Ameh naon? Nya kan ame karunyan. Apa menang duit? Tuh kan, jadi ayeuna teh urang boga duitnya. Cenah mah jang ka dokter. Heeh, Dia mau pakai ka dokter. dua. Bagi dua. Itu kan jadi menang Jangan duit. masuk. Kudu nama ditagih jadi menang duit. Pernah urang mayar, tapi urang dibayar ku itu. Tah, mun aya si tante eta deui. Kieu deui Urang ngebohong deui. ngebohong deui. Lah siap lah. Dari Bandung menuju syuting, tempatnya di mana ya? Bojong Kriang.